peta politik waktu itu mobil Mercy geus dijual, mobil Volvo geus dijual, mobil anu-anu mainan anak-anak geus dijual, kabeh geus teu bogaeun pabrik Amerika mah. Nu banta kulantaran beak pake ngabiayaan perang geus teu bogaeun aset Indonesia dicaplok. Bere aing. Mun teu dibere dilegleg sia ku aing. Ayo. Beye. Bere aing. Ngutang deui sia ha. Ka IMF teu ngahutang awas ya ha. Urang nu dikakecek. Urang nu dikakecek. Pos gitulah Amerika mah aset teu boga, hayang nyaplok perang terus. Hadang Amerika di itu perang yang Iraknya teh hasil kuari teh dipancing ku Syria teu jaraeun pan di masyarakat mah pajar deuk perang dipancing teh pemancingan ayo perang ke deui Amerika supaya terjun kurang lihat tinggal salahkah deui Amerika ujianna kekesenan teu kaharti ku urang mah woi kunaonnya Syria perang deui keur dipancing ayo Amerika kena turun tangan kena datang, kena asup. Ujiannya sekali ngabom deh, rarang sadan Amerika. Bisa parindah ka urang bule. Urang bisa kawin jeung bule. Capek jadi teken politik batu. Kos nu menang padahal eleh. Mantak Iran nang tangan terus. Ayo kuari perang, ayo. Dek di mana perangna? Asa ulah di negara aing becak Iran. Dek di negara sia aing ka ditu ka negara sia. Dek di antara aing jeung sia di lapangan ayo ditangtangan ku najen. Teu daekeun. Kunaon itu ke ngumpulkeun dana heula di Indonesia sakeuna aing. La ilaha illallah. Masih keneh nyaritakeun tentang kabangkawarahan para musyrikin, para kafirin, khususna ahli Mekah harita. Katembong barodona ahli Mekah teh lantaran nyana mangeranana ka batu, mangerana ka kayu, teu meunang batu manggih batu nu herang-herang. Diukir, diminyakan, disembah. Kemenang manggih kayu nu bagus-bagus, diukir kunyana, sakahayang bentuk pangerannya na, diminyakan kunyana, dibuhuran aju disembah, pamblon. Pangeran dijieun kunyana. Jih, eta otak betul dikawal, otak, insyaallah. Dari seorang Kristen kamari asup Islam di Indonesia. Begitu ditanya nyana asup Islam dengan penuh kesadaran lantaran kunyana ditaliti pangeran teh Isa cak pan Isa mah makhluk. Pan Isa mah manusia. Tidak berpikir bahwa Isa itu adalah manusia berarti ada yang menciptakan kok dijadikan Tuhan. Nyana mikir ai hidayah asup nyulusup ke jero sanubarina rendah hati nyana asup Islam. Masya Allah mantap ya hidayah mamahan singkat kurang mengis alhamdulillahirabbil alamin dididik ku lingkungan indung bapak urang sanajan indung bapak urang baheula teu bener. Anu bapana tukang main kopro, anu bapana tukang judi, tapi mun ditanya mah, bah, ai pangeran sa Allah, sia, ulah salah. Padahal tukang main kopro, eta hebat ta bapak ta? Ulah salah sia, pangeran mah. Mun ditanya deh, bah, ai pangeran Allah sih ngamunakeun main kopro, ulah loba omong. Main mah main, cek cenah teh. Nyaweun Allah ge, aing main teh teu boga duit. Nu mabok, bapana mabok, wah budah luar biasa. Keur ngabudah, molotot batana, tanya ku anakna, bah, pangeran sa, Allah, tolong. Keur mabok, Allah keneh bae. Eta kan hebat berarti. Urang teh dididik ka ku lingkungan, mun tak sing ade lingkungan eta.
urang dek masantrenkeun anak we lingkungan sing hade Masya Allah nu mantek urang dek nyieun sakolahan maneangan nu rame tapi kunaon tuh dek nyieun pondok pasantren maneangan nu sepi ulah aya jelema cenah di dinya mah urang nyieun pondok jeung jurig hijina ge udah ada dek ngadidik budak supaya murni ulah terkontaminasi ulah mata ge jelema carang nu nyieun pondok pasantren dia cuma nyieun pondok di ditu embung lah punan rame teuing embung embungeun budak santri coba di ditu embung rame teh coba tuh di ditu tuh pak ieu mah cenah ieu duku tangkal kayu gede jauh ka ditu tadi dinya tah emang nya mah resepna jeung kuntilanak coba ge nyieun sekolahan ditanya sekolah duduk di mana aya murid teh baca lembu nu rame beda tuh endek ngabangun bae beda mun endek nyieun pondok pasantren neangan nu sepi teu sieunun murid teu sieunun yang teu maksud boga murid nu dijelaskeun mah nya mah maksudna ibadah ka Gusti Allah supaya tentrem tah mah murid dek aya dek eueuh cenah eueuh muridna iya tuh jin mah loba aja nu nuturkeun geus cukup boga murid jin bae gitu iya tuh pondok pasantren mah kos gitu we nu neangan pi pondok pasantren salapeun nu rame malah aya tapi rek nyen yayasan kudu di nu rame berarti geus lain deui tah awal berangkat teh geus lain deui komo rek nyen sakola nu rame di dieu cenah ieu mun dijieun sakola nu mantep jasa bab rame ieu di dieu teh per kapita sabarata di dieu teh sungsuhunan geus dihitung bae ai pondok pasantren we ditilok ngitung sungsuhunan boleh nyieun jeung modelna eueuh anak pejabat nu mondok eueuh kadenge anak camat mondok masantren eueuh coba cenah eta aya cenah di pasantren lain pasantren tah sakola ngan gosob ngaran ngagosob nya nama ke ngaran pasantren wahayan pasantren salap anak boro-boro anak camat anak lurah ge malah cenah anak bupati masantren teu ceuli lamun lain bupatina korupsi aju ngandang mah aju anak nama santren we sia ulah nuntun bapak lah bapak ge geus kos kieu mondok bae sia ka ditu geus pae da kirup jeung kiai ka ditu aya ge kos kitu kadenge anak bupati mah santren tapi dek calon bupati mah jangan ngadegetan kiai dek calon bupati kiai di bawa ditah ngomong tarling dan lain sebagainya tek-tek bengek hayu kiai teh titah ngomong hayu geus beres bae jana geus jadi bupati kiai nyungsep si ada kiai sia beusi nyungsep aing ngabejaan bae ka sia nyungsep sia ka jadi kumaha ge nu geus ge nyungsep cenah aing mah moal tibalik sia paling ge moal nyungsep ih ulah saga da sebab atuh jana mah ka urang teh lain deuk ngaji urang teh deuk dipake kokosen kosret terus bobolokot los tapi ceun habek kos kitu ieu kiai teh lamun daek ngahayu-hayu calon bupati kiai kokosen kieu bebedak lawang tah kos kitu mah aing ngomong gitu teh sia arulah atuh ieu aing batur aduh sia kitu kabeh mah geus nu geus cara rungsep ieu ngaji naon sih ka kiai-kiai hiburan lebaran atuh alhamdulillah cenah ya calon bupati datang alhamdulillah kabantu cenah masyaallah kunaon kabantuna tuh majikan kabeli baju bagus kula gitu kene samarenda loba jasa cenah pentung tuh sama masyarakat ge kabere tuh jangan ngomong tuh pan gara-gara kula ngadukung pan masyarakat kabere kan muhun jok masyarakat teh nuhunnya dukungnya bener hari mah didarukung bener beres jadi bupati coba telepon ka ditu datang ka diangkat tek ceuli geus dia telepon teh datang ka ditu ngunci terus nyungsep jadi kiai teh dinonaktifkan ku Gusti Allah santri barali masyarakat ge embungan lambung lah cenah kiai kos kitu kira ge jarang ngadahar duit kos kitu eta dibere kitu teh masyarakat heran padahal mah nyanana ngadahar tapi ketika diajakan ngaji tak ku kiai kos kitu embungan tolol teh masyarakat
tolol teh masyarakat. Panjana disumbang, dibere ke kiai, haju narima, menta deui malah mah. Ketika diajakan ngaji teh geus beres jadi bupati lah, embungeun tak ka kiai eta masyarakat tolol teh. Cek masyarakat kiai nu tolol. Ada lo tolol kabehan. Embungeun. Cek masyarakat embung aing mau ngaji ka si eta, kunaon sarua jeung aing. Nyatuanna sarua lah, embung. Embungeun nurani teh bisa dibobodo. Nurani teh bisa bae tetep cenah gaji mah yang kiai nu bersih. Tolol teh coba eta. Pan tinggal kiai eta bae. Ngomong deui sapeker. Woi, budak karaji atuh. Pasti disumbang geus saon geus. Kiai bae ngaji jeung pamajikan. Arembung. Dinonaktifkan. Masya Allah, mantak sing hade iya maksudnya sing hade salah saetik bejeng Allah mata eta kos kitu ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi kadanan urang nemposesi risik tiba diperet pan jadi getih pan sok didongengkeun saya marupil kurhi diperet duit pemerintah jadi getih Tuan Syabdul Qadir embungeun begitu diperet pan jadi getih eta pan ku ahli hakikat mah kos kitu teh jang dongeng-dongengkeun urang supaya urang teh apik atuh kadahanan apik jasa mah atuh eta ulah dah kieu uci mah loba omong cek teh geus ulah ya urang kieu oh iraha meunang untungna cek dagang meureun ngaji si kos dagang ya untung blon sama kiai pokoknya tungguan non aktif sia lain ngadoakeun ieu carita nu geus bukti ya Allah kapirin teh bodoh jasa persis kos hurang teh ngeunah nama ngan taina di hulu kita hurang blor dah hurang taina di hulunya nama dieu kadeungan ku kabehan tah ieu teh musyrikin kapirin mun berbicara waduh pinter jasa tapi ketika milih pangeran nangieun nyana batu diusapan disembah pada eta otak udang ngaranna nu kos kitu di hulu teh otak eta kokotorna tah nu mantak cek Gusti Allah ya Muhammad Muhammad go bejakeun ku anjeun ya Muhammadul li ahli Makkah ka ahli Makkah kafirin musyrikin ara'aitakum in atakum azabullahi bahasa ara'aita teh dua macem hiji ro'ana ro'a ru'yat deuleu berarti aya aturanan yang di alfiah wali ro'a ru'yan mimali alima metaku santri mau oh iya betul aya ro'a yakin aro'aita teh aya deui ro'aita na ieu geus bae eta mah patok ro'aita bae jadi engke hitobna teh kum eta aro'aita na bimakna akhbiru jadi berarti majaz lantaran ari aro'aita mah dirinya teh ngabogaan yak tolabna lamun ayeuna ningali tolabul ru'yat bil ain lamun yakin tolabul yakin galbi lamun bimakna ikhbar atau tolabul ikhbar geus ayeuna mindahkeun ro'aita tina ru'yat kuari dipindahkeun kana ikhbar akhbir atuh mah aja teh kos kitu cek ahli bayan mah dina pada tolabna mah akur tuh nu mantak di manaan di Bukhari di manaan di Muslim di manaan di tafsir aro'aita teh bimana akhbiruni majaz teh kos kitu bejakeun ku anjeun Muhammad ka para ahli Mekah aro'aitakum sok akhbiruni kitu coba caritakeun ka kaula hai ahli Mekah in atakum adzabullah di mana datang ke aranjeun kabeh siksa Allah di dunia siksa Allah datang
ngado anak kasaha coba mentana kasa aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Apakah kasalian Allah maranehanana ieu ngadoa lamun memang manehna bener bahwa ieu patung-patung teh ngamangpaatkeun. Coba tanyakeun. Bejakeun coba ke ahli Mekah ketika datang gempa, ketika datang angin beliun, ketika datang banjir, ketika datang berbagai-bagai siksa ti Gusti Allah di dunia. Coba ta ahli Mekah ngadoana mentana kasaha coba bejakeun. Coba. Begitu ditaliti teh ya, ketika datang siksa mah tetep baik nyana teh ya mentana mah ka Gusti Allah. Itu meta ka patung. Tung. Waduh, keadaan darurat di Tung nih. Banjir melanda coba. Coba kami tolong nih Tung nih. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu diam saja? Atau pasti dia memang lu mah kan dapat dapat ngebikin gua. Atau pasti diem. Tapi atuh coba tolong. Ya mana bisa nolong. Nyana kene nu ngajawab blon dah. Cak pikirannya ada atuh patung aja batu. Patung mah atuh ja kayu dipenta kuku bage atuh moal. Mentana maka ditu bae ka Gusti Allah. Tah kafir Mekah teh baheula karar itu blon. Ai nyembah ka batu, ai nyembah ka patung, tapi ketika dibere bencana mentana ka Allah. Eta ku blon-blon teh urang kafir Mekah eta. Ya teu beda jeung kafir Kuari, leuwih blon malah mah tuh. Teu nu baraheula teh ku karar itu tah. Au atatkumus saah atawa datang ke anjeunna kiamat. Encan ieu mah ieu. Andai kata terjadi ke kiamat, sanajan encan bakal jasa. Bakal jasa geus nyahoeun kafir ge. Orang Amerika geus nyahoeun, Yahudi nyahoeun bakal aya kiamat. Nu matak nyana ngomong tanggal tahun 2012 bakal terjadi kiamat. Malaka paling gak terjadi kiamat ge kiamat sugro lantaran salah satu planet bakal turun cek perhitungan manehanana. Sebab naon? Sebab aya ngadu gugus disebut galaksi. Pan baheula teh hiji planet teh hiji cek ahli palak mah urang mun ngaji palak baheula di Kiai Mansur dicaritakeun hiji planet teh. Kemudian terjadilah pemecahan planet. Disebut galaksi. Tidinya lah ayat 2 muter satu ketika ngadu jadi 4, satu ketika ngadu deui jadi 9, satu ketika ngadu deui jadi 12 planet. Samsung sarom mirihuhu fatuzahali tah eta nu kuari aya Samsun aya naon kitu ngaranna Komar aya tah Zuhal dan lain sebagainya eta teh tina pecahan-pecahan galaksi tat jadilah kuari planet bumi. Nah ini planet bumi bisa ngegedean bisa ngaletikan. Salah satu planet cek perhitungan Amerika iya aya anu berantem gelut. Nah maka pecahlah tidinya bakal turun ke bumi ragag cegur. Nah ya diperkirakan ragagna teh di Amerika. Cek nyana ieu mah cek nyana ieu. Maka kuari keur diopenan ku nyana. Ieu planet nu bakal teh geus molotot teh geus tegejep-gejep. Anu bakal ngadu geus dihitung ku nyana. Derajat teh geus dihitung. Nah ieu tahun 2000, tahun 2012 bakalna sekitar bangsa Oktoberan. Tah, dihitung ku manehna ieu bakal ngadu. Dah, bakalna ieu turunna di Amerika. Kuari keur dirobahkeun supaya turunna di Cikupa. Keur diopen bohongan aya citra cek cenah eta. Dikacitrakeun we geus. Eta kurang Cikupa atuh pan dikacitrakeun ge urang Cikupa loba Ki Haji. Lah Ki Hajina ge sok kacitra ieu. Tadi itu gua jadi keur diopenan digulak-gilak. Planet teh keur digulak-gilak. Eta gabiayaan eta ge sabaraha triliun dolar nya supaya ulah terjadi ke Amerika. Perhitungannya ada yuk bakal nanti dinya nyana nyaritakeun kiamat bisa bener bisa henteu
bisa bener menurut perhitungan, bisa henteu kakawasan Allah, bisa henteu terjadi sanunya nu ieu ka luhur nu ieu ka hadap. Ih eta teh serahkeun bae geus ka Allah. Ulah sok bingung-bingung ku urusan gaib, eta mah ngaranna urusan gaib. La yaripul gaib ilal gaib. Oh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib. Teh atuh henteu turun ge planet payah-payah mah paeh. Di bulan puasa malalodar sabaraha. Jancan turun planet yang modar. Ya tuh guys, nu penting orang mah andai kata terjadi paeh misalnya, nu penting mawa iman Islam aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Hese teuing sih masyaallah. Janu teu gempa teu perang ge modar bae. Malah mah perang mah di itu liilai kalimatillah, perang mah disambut paehna teh ku malaikat geus diteuneuh di sorga. Anu di luhur kasur mah can puguh. Can puguh nu pejabat di luhur kasur ngos buah paehna naudzubillah min zalik. Anu perang mah liilai kalimatillah ceget tembak ku kafir teh cak bapakna jeung cak emakna teh alhamdulillah anakku tertembak oleh musuhmu yakni kafir. Sedangkan andai kata ditembak oleh musuh syahid caknya lebih dulu engkau masuk surga daripada aku. Ingin aku rasanya seperti kamu. Ndeu kumaha coba eta. Matak makin mantep kayaknya nama cokot senjatana. Hah? Kuari masih kuari. Berangkat perang terus. Di orang mana? Jangan perang ya nak ya. Serahkan saja ke Amerika, Freeport serahkan. Itu yang ada di Garut, serahkan semua hasil-hasil bumi. Yang ada di NTB udah biarin lah. Biar pada kenyang yang di atas. Biarin gitu, yang penting nggak perang aja. Ruh perang nages eueuhan. Komo nu boga yayasan nu bangsa di pemerintahan ka perang teh murid kakulu. Ulah. Tinggal aya hiji dua nu hayang perang nu gede hutang. Perang gitu cak. Beres cak. Aya nu hayang perang nu kos kitu. Aduh, ini udah hansip. Nu jelas kabehan ruhul jihad boh kiai boh santrina di urang malesu lantaran memang pamimpinna ngaulah-ulah perang. Oh masalah diulah-ulah perang nu penting aman, negara orang tentrem jeung ulah dicokotan hasilna ku batu sakitu ba. Datang ke kuari Irak mah Irak sengkilang geus larang sadan dilihat ku kasat mata apakah diserahkeun ke Amerika. Cadu kudu nyerahkeun ke Amerika mah. Kehelanan caknya malah berita ka urang mah tentara Amerika teh ieu dimohon ku urang Irak supaya keluar. Eueuh komusa di Irak mah malah diulah-ulah. Jangan, kenapa? Enggak ada mainan. Mainan caknya diome Pak. Tentara teh eta teh kaya Amerika lantaran diantepkeun sabulan deui rarangsadan biayana emang gua di rarangsadan sabaraha pabrik nu dijual di Amerika. Jeta neule peta politik waktu situ. Mobil Mercy geus dijual, mobil Volvo geus dijual, mobil anu mainan anak-anak geus dijual kabeh geus teu bogaeun pabrik Amerika mah. Nu manta kulantaran beak pake ngabiayaan perang geus teu bogaeun aset Indonesia dicaplok. Bere aing. Mun teu dibere dilegleg sia ku aing. Ayo. Bere aing. Ngutang deui sia ha. Ka IMF teu ngahutang awas ya ha. Urang nu dikakecek. Kos gitulah Amerika mah aset teu boga, hayang nyaplok perang terus. Hadang Amerika di itu perang yang Irak nya teh hasil. Kuari teh dipancing ku Syria. Teu jaraeun pan di masyarakat pajar deuk perang dipancing teh. Pemancingan, ayo perang ke deui Amerika supaya terjun. Kurang lihat tinggal salahkah deui Amerika ujian anak kekesenan. Teu kaharti ku urang mah, woi, kunaonnya Syria perang deui keur dipancing. Ayo Amerika kena turun tangan. Kena datang, kena asup. Ujianna sakali ngabom deui rarang sadan Amerika. Bisa parindah ka urang bule. Urang bisa kawin jeung bule. Capek jadi teken politik batu kos nu menang padahal eleh mentak Iran nang tangan terus ayo kuari perang ayo dek di mana perang nak asal ulah di negara aing becak Iran
dek di Garasia aing ka ditu ka Garasia dek di antara aing jeung sia di lapangan hayu ditangtangan ku najen teu dayakeun kunaon itu ke ngumpulkeun dana heula ti Indonesia sakeuna aing geus loba dana mantap urang bae nu dikagejeg mah teu karasa padu urang teh geus boga hutang sabaraha duit ieu tah irah ngahutangna tuh sia mah teu nyaho per asal borosot lahir ka dunia geus boga hutang irah ngahutangna tangkorek sia bareudana teh nyaona mantap lamun ieu disuntikeun ke bangsa aya seorang manusia nu citu ngahudangkeun ruhul jihad bakal piperangan di Indonesia mah sebab greget memeh ka batur heula lurah heula pencir ieu horeng ieu kokonco Amerika ieu kadua camat geus kabur ti heula memeh pae-pae ti heula camat lah kakarek dikepung doang meleset pae tinggal bupati ampun rame orang nyaritakeun negara di dunia teh rame boleh dikira Masya Allah ieu negara urang lah anu pake kokose pinter kabalinger lain eueuh nu pinter tapi teu berdaya siapapun presidennya pasti seperti kuari dirobah ku Gus Dur pecat cek Gus Dur 90% harus dipecat atuh kabeh teh mangarana sebab ieu konco-konco Amerika kabeh Amerika geus mencium lengserkeun jadikeun kuda Amin Rais lengser padahal mah Amerika geus kasieun pecat nyana geus boga hubungan wah ka Israel deh hubunganna ka ditu berarti geus bakal mindahkeun ekonomi Indonesia geus teu kaharti ku urang Gus Dur mah lelempangan tita ulah lelempangan we main bae cek gara teh sia subira rakyat beres ngan teu kebal umurna beres teu jadi atuh tinggal nungguan kos Gus Dur deui wah cenah moal aya ye sanunya aho di kula ge aya terus ngangon keboba da eta lu bakal diangkat acak-acakan negara ujana bejakeun ku anjeun Muhammad ka kafir-kafir Mekah andai kata datang siksa Allah tayeu deuk mentana ka saha apakah salian Allah bal iya balik ka Allah nya mentana lagaihu teu kasalian Allah tadauna yad'una syada'id nu bakal ngaleungitkeun maja Gusti Allah fayakshifu wa tad'una ilaih Allah bakal ngaleungitkeun kana bencana-bencana kamadaratan kabahayaan siksa-siksa nu aranjeun kabeh ngaduakeun eta siksa ka Allah insya'a kasyafahu mun Allah ngarsakeun atuh Allah ngaleungitkeun mun henteu atuh kumaha Allah bae ja Allah nu bogana ngan nu jelas mah andai kata dibere bencana tetep ka Allah atau engke ya kiamat tetep nyana ka Allah nu mentak masjid teh cirina aya tihangan di mana masjid geus eueuh tihangan da ieu lain ciri masjid tetep bae di jero masjid mah kudu make tihang naon sababna engke dina Qurtubi dicaritakeun engke di akhir zaman ketika bencana buah saat jasa jelema bakal neangan masjid ciri masjid nu aya tihangan jero dahsyat jasa engke ketika engke kiamat memehna ieu jelema kabeh ka masjid tihangna engke bakal ditarangkeup ku jelema tihang masjid teh nah ieu kuari di akhir zaman mah ieu masjid teh dui fungsi trifungsi multifungsi geus teu kudu make tihang-tihang ketika dek Jumatan tendenan mimbar salat Jumat beres Jumatan piceunan eta jadi bae badminton di jero jadi gor teh masih eta kene ketika dek aya hajatan di dinya di masjid dek nyumbang pemerintah teh hitung-hitung pendopo bae ka dinya geus multifungsi di dinya teh beusi dek transaksi beusi hayang perek di dinya deui ieu kuari dibangun model kos gitu Masya Allah masjid mah lain sambarangan ngomong dunia kan teu meunang di masjid tapi kuari Masya Allah teh gara-gara PKS tah geus salah kaprah eta masjid teh multifungsi gas
didinya, Jumat didinya, salat didinya, badminton, tenis meja didinya, nyaritakeun segala rupa urusan politik didinya, urusan ekonomi didinya. Wah, hajatan didinya, nanggap ben didinya sarua. Iya, bata ge nanaon ade jelema kokos kieu, iraha itikafna. Oh, bari nonton band ge itikaf teu naon tangkorak sia mah. Cabok bisa ku aing sia. Iya, masjid teh geus di kitu. Dak alhamdulillah ka urang mah, tapi Yogyakarta bagus berhasil. Sabaraha tanu dibangun seperti eta. Jakarta kitu keneh. Nah, di berbagai daerah Banjar, tadi Banjar geus aya masjid model kos kitu. Sing serikeun ku kiai-kiai ngan untung PKS teh ku ari akarna geus dituar. Geus, bari mah tinggal jenggotnya saja. Naonan geus PKS sing ade, geus acak-acakan tadi urang ge ndek hampir-hampiran tah. Mana? Ta Al Ittihad luhurna masjid, handapna kos kitu sarua. Ngan tadi luhur urang kebal-kebal mah kaluhur. Sarua bae hampir nih paham PKS bukos kararitu teh kula mah teu naon teu hiri teu naon ngan ngabejakeun doang ari endek nuturkeun PKS atuh los ka ditu aya hayang ka neraka mah gua ngan ngabejaan doang kula mah ngabejaan doang aja moal nurut atuh sabodoh kula mah ngan ngabejaan doang sing hade sepira tugas kula mah ngabejaan doang ulah bicara pepetek inget ka abah kalau inget ka dongeng abah bisa anda abah pepetek teh kiaina teh kiai sing hade besi aya nu kieu cak nya teh woi para lauk-lauk ini teh pancing anu pendek cenah teh teger mun aya nu kitu-kitu teh jaring lompatnya begitu di jaring pangheulana pepetek nu beunang bisa da abah dongeng insyaallah nu mantek ieu kiai pepetek ka jaring kabeh pilkada kajaring ku bilgub kajaring eta nu kos kitu ngaranna kiai ke malamun kapanggih jeung kiai eta sasalaman kamauna pepetek mun teu dicabok sia ku kiai ieu keur caritakeun dongeng abah kula eta inget bae jeung kula dongeng-dongeng abah teh tak inget bae menyentuh hati pisan jasa masyaallah tukang nasehatan pepetek pangheulana ka jaring nyana atuh disengserikeun ku lauk nu sejen pan cenah mun aya jaring titah lumpat pan nyana ka dinya nya seuri ta lauk ge seuri serikeun pepetek kiai urang beunang ka jaring ta eta kos kitu teh eta teh sejuta umat pepetek teh mun kiai di urang mah MZ lah eta teh beunang ka jaring mantak ambala ya di koronjo pepetek nu di asin aduh Gusti Allah bagus jadi kiai pepetek dong nabejakeun Muhammad ke ahli-ahli Mekah mun datang siksa Allah asa coba ge ngadoana jaka aing aghairallahi taduna jahante gidinganan henteu kasalian Allah in kuntum shadiqin mun maraneh balender bejakeun Muhammad di andal asnaba tanfa'ukum faduha lamun bener-bener patung ngamangpaatkeun sok menta ka patung ya henteu nya lagi isinin ka patung ka Allah bae bal iyyahu balikah menta na teu ka sasaha iwati ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala masyaallah fayaksibu da Allah fayaksibu ma tad'una ilai Allah nu bakal ngalengitkeun bahaya-bahaya nu maneh ngadu aku sebab eta bahaya nu ngalengitkeun bencana ku doa urang Allah lain patung anu ngalengitkeun banjir Allah nu urang ngadoa ku sebab banjir Allah bahkan watan sauna ma tusyrikun nyana ahli-ahli Mekah kafirin ninggalkeun patung-patung nu kunyana disekutukeun nu tatadina mah kunyana dimumule ja pangeran ketika aya bencana tinggalkeun ku manehanana masyaallah kitulah kafir-kafir walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra wallahu alam bimuradi Muhammad maneh kudu tentrem anjeun kudu tenang anjeun kudu sakinah
ulah nyeriku sebab eta orang-orang Mekah teu iman ka anjeun, ulah nyeri hate ku sebab jelema teu nurut ka anjeun. Anjeun teh diangkat jadi rasul ku kaula, lain anjeun bae nu diangkat jadi rasul teh. Memeh anjeun teh aya Kangjeng Nabi Isa, memeh eta teh aya Kangjeng Nabi Musa, memeh nade teh aya Kangjeng Nabi Ibrahim, memeh deui berbagai ka nabi-nabi, aya Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan nabi-nabi nu lainna, Nabi Lut. Eta teh jangan ngamankeun akidah manusia ngajak imankeun ka aing cak Gusti Allah, lain anjeun bae Muhammad. Walaqad arsalna, yakin kaula ngutus ila umamin min qablika ka umat-umat memeh anjeun Muhammad berbagai rasul-rasul. Eta teh datangna rasul teh fakadzabuhum, dibohongkeun ku umat-umat babaraha heula ge. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Musa, apakah eta umat Kangjeng Nabi Musa teh nuturkeun ka Kangjeng Nabi Musa? Henteu, dibohongkeun heula. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Sulaiman, apakah eta umat teh umat nuturkeun ka Kangjeng Nabi Sulaiman? Henteu, dibohongkeun heula sarua. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Lut, apakah eta nuturkeun ka Kangjeng Nabi? Dibohongkeun heula sarua bae. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Yunus, apakah percaya langsung umat ka Kangjeng Nabi? Henteu. Dibarongkeun heula, dicemooh, dikucilkeun, diusir, dicaci, dibaki, unggal rasul kitu Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad teh tenang hatena. Jahe orengan tuh. Mantak urang ge dakwah ka lembur. Aju nu ngadarangekeun balik ulah nyeri hate. Ulah nyeri hate lah rasul ge ubah heula karya itu aing ge kieu bae ngan introspeksi we introspeksi lah emang kunaon eta di jero hatena bisa kitu. Bisa kos kitu sih lain didarengekeun endahan ditaringgalkeun. Orenganan rohna teu nyambung. Roh panu endek nu endek ditarima teh roh nu neuk narimana. Ucapan kiai teh nu narima urang mah roh. Roh lamun cau sungut. Cau mun cau sungut tah pas kitu tah nya dahar sungut tetep beuteung tah urusanana. Tapi ketika endek nyaritakeun agama mah roh nu narimana. Roh urang mah murni. Roh urang teh murni sih hade embungeun sarua nya da ge narima. Sanajan tukang main ye, nyana tukang main. Nyana ge sadar. Ulah nuturkeun kieu eta teh bener. Cek nya namanya bener. Tah tukang main ge mungkin nuturkeun kieu. Ulah ka anakna ulah ka dinya. Kalau itu baik kieu bener. Emang abah bener, ulah nyaritakeun abah bener. Abah ge teu bener, atuh nyaho kadu bener mah. Ngan abahna can bener. Jadi nyaho abah ge kadu bener mah, ulah kasih eta teu bener tah lagi. Golkar tah mah. Nyahoeun dan nu mabok, nu main, nu judi nyahoeun, ulah ka dinya. Bener. Kiaina. Padahal nya lagi bangsana. Namun diteliti, bapak kau udah kadinya teu bener. Emang abah nyaho teu bener dak? Sarua jeung aing. Pan sarua jeung aing antri di bupati. Aing kesangan nya kesangan. Oh, jadi nyahoeun berarti. Tenang Muhammad Gusti Allah. Kaula geus ngutus berbagai rasul memeh anjeun haju pakadzabuhum ta fa akhadnahum bil ba'sa. Ku aing cak Gusti Allah teh disiksa melalui penyiksaan anu dahsyat syiddatil faqri. Kesulitan, kesusahan, kasangsaraan. Lantaran teu nyerembah ka aing, dituduhkeun ku rasul teu nurut ka rasul, teu diturunkan hujan ku aing. Kena teu bisaeun melak pare, teu bisaeun melak nanaon, teu jaradi. Ku aing lamun geus teu diturunkan hujan, moal aya kokocoran hujan. Cai ti mana-mana hese sia dahar. Geus hese tah pepelakan teh. Nah, ku aing tambah deui cuaca panas. Cai eueuh jang mandi-mandi aja. Rasakeun coba. Kitu cak Gusti Allah. Bongana tuh teu narurut. Lamun geus kos kitu, ku ari di pasar harga ditaekeun. Sementara pendapatanana leutik teu kauji ku cenah. Jualan kunyana jang dahar jeung jang inum dijualan jang dahar jeung jang inum cai eueuh pare gandrum teu jadi kemudian harga di pasar melonjak luar biasa dijualan nu aya geus beak dahsyat jasa tah eta teh teguran ti aing ditambah deui wadro mak mulia ka rumah sakit kudu aya sekian juta. Bapak gering kudu aya sekian puluh juta ke rumah sakit.
anak gering kudu aya sekian juta eta ditegor ku aing cek Gusti Allah pamajikanana deui geus bisa marende ku ari mah tamari mah kakarak bapak doang geus marende mah bisa keneh anak bisa kene marende incu bisa kene iya pamajikan puyeng kena puyeng ge mah lain soal duit ieu nu dihandap teu kabadegaan gitu puyeng eta siksa ti aing cek Gusti Allah gara-gara ngabohongkeun ka Rasul ku aing disiksa faqad lahum bil basa susah fakir nah ku ari bae susah luar biasa cariaban baheula kakarak dibere 7 bulan 8 bulan pase cai diurang ku ari kakarak 3 bulan raja berwah puasa geus luar biasa nu mun dibere 7 bulan wallahu alam kumaha meureun tapi sugan manehanana tambah tadarruk ka Gusti Allah jangan teu ah ieu mah kejadian alam bae jeung kiai disoekeun bisa kesungut sia ku aing kejadian alam malulu sia mah lain hayu ka Gusti Allah ieu fa'akhadhahum bil basa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un supaya DP ka Gusti Allah yatazallaluna supaya DP ka Gusti Allah di urang we boro-boro kafir ya ai keur dihijab ku Gusti Allah boro-boro kafir boro-boro keur kabehan keur sorangan bae ge ngalamun bae bapana cek majikan urang ngalamun bae lain ngalamun bae pendagang urang geus ambruk nganaon geus dijual batur membeli mobil meuli motor urang mau sepeda kempes teu gablag dipan ieu mun baruliang kumaha ieu mah balalocot majikan atun deuk kumaha deui jang geus kieu lain kitu mana aing lalaki ajo deuk kumaha keur bukar pikir cek majikanna atuh ngaji bae sugan bae ku Allah nanggeus ngaji bae aing ti baheula geus bisa dideuketan geus bisa dideuketan geus lain deui ngomong lagi ka atuh salat bae nu rapi sagara duha sagara ti baheula aju dua majejes bae nggak kalau ngomong sih ya kali tah aya kana teh duit oh minjam kata tangga ndek mana tuh kak Gunung Kawi aing kakarak dibere perorangan ge geus ka Gunung Kawi cek pemajikan ulah paneta mah engke bisa korban nyawa alah nyawa daripada malarat mendingan hese sakarat kadang Gusia bahasa nu ka Gunung Kawi kos kitu kajeul teuing hese sakarat ge nu penting urang malarat ka sing inget aing ge yang inget kalau ngomong sia geus doakeun kakak doakeun keneh bae doakeun kene beban ka Allah pan aya doakeun mah doakeun kakak sing mulus rahayu ieu keur carita ngadoa tah nu tolol wayah ngadoa mah ka Allah ai eta nu judi kieu eleh kitu datang ka kiai waalaikumsalam minta doana kiai ka pangeran pangdoakeun deuk naon tuh supaya nomor tembus aja kiai na daek deh tolol ya bagi dua pan ge mun hasil bagi dua jangan kiai saparo kula saparo berarti jangan bangun pondok deh bangun pondok nang judi oplok KWH tapi kiai na ngado aja kiai hikmat pan kiai hikmat asal duit bae ya tetap dek judi ge minta doana mah ka kiai dek ka Gunung Kawi ge ka pajikan doakeun kakak sing mulus rahayu supaya ku pangeran diberet ada talalentrem bae urang aya geus boga makan hari itu pan Gunung Kawi di Gunung Kawi teh kudu keluar nyoplokeun akidah moal bisa lamun masih keneh agamana Islam kudu keluar antara iya dan tidak antara iya lah daripada hararase heuh pertama nu korban anak nu bungsunya agas orok keneh tah mah pajet encit lauk emas seraset apa sekajadian gas lah pokoknya beres ngebedul eta kos kitu dibere pakir teh loba nu teu karuat
dibere miskin teh lebih teu karuat. Masya Allah. Akidah dicoba ya ku Allah, baik perorangan maupun berjamaah kabehan. Tapi nusok ngaji, mapan nusok ngaji ngomong nak mal kos gitu. Kurang ku Allah ke ditegor, dibere panas lah. Tuh nu Allah iya, orang minta baik ke Allah, mudah-mudahan dibere. Can dibere kene bae, meureun Allah najan mere ka urang lah. Terus anajan keur subur ge wae apa mah bae ieu pan ngeunaheun boga akidah mah. Ngeunaheun tentem bae, ngeunaheun. Moal aya ngarasulah jaka bagian Allah, berang nangin Allah, peti nangin Allah, langit nangin Allah, atuh bumi nangin Allah, disuburkeun ku Allah, atuh guari dipailakeun ku Allah, atuh nyanggakeun bae ka Allah sadaya-daya. Kitu beres. Nah, wali teh wali tah lamun deuk ngadoa ti penting embungeun. Lantaran keur ditegor, embung. Embungeun wali teh ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan we Gusti nurunkeun hujan besi dicarek. Sok wali sambarangan cak Allah. Ngadoa sok sangeunah-ngeunah bae. Ulah ka ngadoa cak Allah teh. Sebab di ditu dicitra tuh loba nu teu beres. Di dieu di kumaha dipuri di adina sarua. Nah, jadi Allah teh greget ka sia teh kasih sama kabeh. Nah iyalah Muhammad kaulah ngutus memeh anjeun ka para rasul dibohongkeun ku kaulah disiksa dicoba dibere paila dibere syiddatil fakri ba'sa wa dharra gering maksudna la'allahum yatadarrun supaya manehna DP ka aing talamun geus eueuh cai eueuh dahareun miskin lah cek teh maningan urang sarolat yuk ka Gusti Allah salat ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah haju digebragan ku kiai na yuk urang istisqa yuk tah ka aing tah cak Allah tah dek istisqa ka aing tah yo baju masyarakat giringkeun ka lapangan urang salat istisqa minta Allahumma tuh ka aing kan lah supaya nyana isukan istisqa deui moal bakal diturunan hujan ku aing cak Allah teh abe aing ngadenge istisqa na ngeunaheun aja isukna istisqa deui terus Allahumma moal bakalah cak Allah teh geus antepkeun habak lah cak teh ngadenge Allahumma aing ngeunaheun cak nyana teh dah terus istisqa deui geus 3 kali istisqa cak dia bosen aing jadi ijabah cak Allah teh lain teh diijabah sebenarnya mah lantaran eta teh tukang korupsi milu aing greget cek teh aya lurah milu camat milu singkirkeun habak nu kos karar itu ieu ngahalangan doa sia kiai cek Allah teh mandak dek istisqa teh rapihan ieu mah ieu teh naon milu ieu mah ulah ieu mah geus nu perlu bon aki-aki ni orok istisqa nu bang sosok make dasi mah ulah geus tarima hujan baik itu sih mah daripada kehalangan doa ya Allah ulah geus datang ka lapangan teh ini jeung aki-aki malian salat pan calanga kurang aja tinggal paena doang ya geus bisa ditanya aki-aki tak eta teh pan di jero hatena mah kadoa ka Allah. Cak Gusti Allah tah aing ieu bae bandingan ge doa aki-aki ieu. Turunan hujan doa na kiai mah teh diijabah, doa aki-aki padahal tilok salat aki-aki. Geus ngap-ngapan panjana. Tak aya kos kitu Gusti Allah mah aya doa nini doa aki-aki doa bawa budak mantap kebo embe. Lantar eueuh cai pan rame. Oh, atuh bebek segala tuh di bawah pan ka ditu tah. Eta sore eta ngadoa urang mah teu kaharti. Kurang mah teu kadenge. Eta embe teh lain sambembena. Allah mah. Kadenge aku urang mah meureunna naon embe doang padahal Allah. Hujanan abdi. Cak sapi mo. Eta teh keur ngadoa ka Gusti Allah. Kadenge ke urang mah ngan ulah jeung bikangna bae tutumpakan emoh ieu emoh. Aduh, teh jawab pilot teh nyaon anakan mah terus bae. Di Ethiopia teh dahar-dahar anakan loba jasa. Tapi teh nyaho pokona mah kos kitu mah tidak tahu diri lah pokona mah. Situasi kumaha bae ge.
Masya Allah disiksa gua Allah Muhammad fa'akhadnahum bil basa'i wad dharra la'allahum yatadarraun supaya ka aing teh urang dibere panas yuk coba urang babalik ka Gusti Allah seringan zikir seringan istighfar seringan salat isin urang deuk istiqomah ku urang bae geus sorangan we ka Allah Allah nyahoeun ieu kabutuh urang teh doa ngaranna ketika orang itu mencetkeun sanyo teu bijil caina di kitu gentong eueuh caian urang kieu bae ya Allah ya Rabbi wajah eta doa Allah teh nyaon pana teh Allah teh atuh cek Allah sia cainya nyawa aing enak emang ku aing ieu deueukeun cek Allah teh ngan atuh pan sia kudu teu salat ya Allah falaula iz ja'ahum basuna wallahu a'lam